Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan pamugi sadayana sararehat lahir batina. Sumangga atuh kaparayun sadayana deurah. Karun kalakan nyentak kurinya merenah hudang sata langsung ilegedeg budogna masih kene dicekel. Karun sanya nama kaula moal ngayakeun tindakan naon-naon asal bejakeun weh di mana nyiras mana ayeuna. Jaka Santang nyarita rada lirih nyeta anu dipalarsangkan si Karun dae ke bejakeun terus terang. Nyao dulu da lain aing ngagebugna. Si Karun malana heuras naker puguh lain di nafsuna domeh bieu manehna ngajurah roh. Kakarasa geprakan ngalawan si Bana nepikeun ka kabunangan dampal suku di Bajeng sarta hulu angeun ditunyel ku tuur anu naon. Mun kurang-kurang manahan mah mata koream cengkat deui atuh dulur. Aduh, moal nya sia make jeung teu nyaho. Montong disebut salindungkeun sia dulur. Ari sia hayang salamet mah. Bana na malang bari slog maju ka hareup. Eta mane harus naker tah babaung si Bana. Nyao dulu aing mah teu nguruskeun nu kitu patut. Si Karun bari ngadila ka Bana bohong sia. Si Jaya teh puguh hak ongkol jeung Sileing. Banda bari muncereng caca kadamun teu kagok ku Jaka Santang mah geus hayang ngarekep we bener-bener. Nu bener Karun coba we terus terang. Jaka Santang nembrong arenet ka Banda mere isyarat supaya nyandet nafsuna lantaran diheurasan masih Karun teh kalaka beuki mun cugungnya. Si Las mah jeung si Jaya di Sumatera dulu paling oge dek didagangkeun tah. Setan sia capek teh pada adu ngapoe Karun. Nya bener sia mah taya hampuraeun anak geuning. Kitu-kitu teuing mah Jaka Santang oge jadi kaudal oge amarahna. Sarta teu antapora dengan sabrut bae manehna ngadiuskeun peureupna deuk maraketkeun etana nyabar-nyabar manehna teh antukna mah teu tahan. Lantaran ucap-ucapanana si Karun tuning asa kacida teuing ngahina teh mani antep-antepan gitu. Atuh si Karun ayeuna mah bungkem manehna ngagentak luncat ka gigir nyingkahan panimpug bari ngagorowok ka si Randu nu maksudna minta bantu lantaran ari kudu patutunggalan mah rada seben. Tapi Banda teu cicingeun waktu si Randu ngajorelat dek bantuan peureub Banda geus ngahadang manten nu antukna mah gapruk bae Banda jeung si Randu patutunggalan. Batur-batur nasi Karun nu sejenna geus kitu mah rob ngaronom ka Sidik jeung ka Medi. Sidik nyorowok ka si Pecut jeung ka si Ruyuk supaya ulah waka pipilueun. Lantaran karasana mata kagok geus kitu sebut wae Sidik narajang bari ngagunakeun brodogna. Menang lawan si Oding jeung si Belo. Sedengkeun Medi ngahareupan lawan tilunya eta si Sarkam, si Bontet jeung si Menong. Sedengkeun si Karun anu keur waktu tadi luncat ka gigir sakilat manehna geus bisa malikeun di badana bari langsung ngolebatkeun bedogna dek nigas beuheung. Kalau kaya Jaka Santang sanajan masih keneh lemor manehna ngan ukur narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Plos bedog si Karun ngan ukur nyerepet nyatana kahareupeunana anu jolna ti bulah katuhu. Puguh we keur waktu bedog si Karun ngaliwatan teh sama mena pisan ngabarengan nyaeta ngangserodan deui suku katuhu diasupkeun.
anu tumrapna kasih karun mah dulur nepikeun ka ngalenyap atuh sarta terus ngagero lantaran sisikeut bodog teh tadi teh nyuruntul deuk ngahakan beheung sorangan. Akan gede jaka santang nyorowok bari ngadiuskeun peureup kencana ngabarengan suhu kenca ngagunakeun jalan jero jerot tulang pipisi karun nu belah katuhu teh beunang dihakan ku peureup kade. Aduh si karun ngagero bari badanna kontang ngageblag ka tukang anu saterusna ngabebengkang. Aya hadena oge lantaran namun teu kitu mah bodog manehna teh geus tangtu bakal ngahanca beheungna sorangan. Senjata makan tuan teh geuning dulur. Hal ieu teh lain ngan saukur kabeneran, tapi memang dihajak ku Jaka Santang terus disusul tepus ku peureup kencana. Tapi kenyalametkeun beheung si karun bisi dihakan ku sisikeut bodogna sorangan. Aduh, kurang ajar si Santang. Si karun nyarekan bari ngorejat hudang kop kana bodogna nu keur waktu tadi jelesot teh dina panyakalna. Teu jauh ngagoler gigireunana. Kalakah nyarekan karun. Lain kadoangan nuhun geus sadeuk. Lantaran syariatna lamun teu didagor careham ka nikah. Bodog teh geus tangtu bakal ngagabeh kana beheung. Nikah mah beut ngadon deuk mencit. Maneh atuh jadi yang serius. Jaka Santang bari jeung nya kakak sakeutik gesek-gesekeun bari ngahehe. Kancing sia. Paling-paling hulu sia dikerenjengeun ku aing. Si karun nafsuna kala kabeuting. Ngabudael. Hiuk wae bodogna disabetkeun. Tapi sakilat Jaka Santang nyabut kujangna bari langsung disabetkeun ngabarengan gorokanana. Hakan obang. Tang. Gerakan bodog si karun teh ngaheungeu. Kiwel dihakan ku gerakan capit hurang. Teu kudu ngalobakeun pamolah puk bae bodogna lesot tina panyekelna. Lantaran lamun dipaksa dipageuhan ulah-ulah leungeun si karun teh bakal potong ka bawa ku muridna bodog nu teu bisa nyangga wawasena gerakan capit hurang. Nah kalah kan dilesotkeun deui bodog teh karun. Empek lain deuk anggalenceungkeun isilah aing. Jaka Santang ngahehe bari bes kujangna disusupkeun deui. Untungnya capek sia. Si karun dikat ngasupkeun jurus panunung musuh. Mani haripot naker dumeh nu jadi lawan geus ngabebaskeun pakarangna. Tapi Jaka Santang oge teu cileureun. Sakilat manehna ngagunakeun gerakan tapak jalak. Deus. Jurus si karun teh digagalkeun ku leungeun kenca. Duk. Gigir dampal leungeun kenca. Saterusna ngahanca kana beheung. Duk. Disusul tepus ku sodokan peureup katuhu nu teu salade ngahanca hulu anget. Tobat. Si karun dulur ngoceak bari badanna ngageblag ka tukang. Bugu ge lain pitaningeunana Jaka Santang mah atuh. Nu matak tumurapna ka si karun teh ngan ukur mata kripuh bae nu aya. Sedengkeun di pihak Medi harita teh anu harita keur dihurup ku tiluan. Jiga nama manehna kalah ka atoh galungan teh bari jeung dikerepuk teh da eta we dina nyang hareupanna teh kalah ka hai atuh. Kaya eureuna bari gerak-gerikna es tuning matak pusing nu jadi lawan. Lantaran manehna teh gawena nganu luncatan hesena keur ditewakna. Bodog-bodog si Sarkam si Bontet katut si Menong teh nganu ukur ting hariuk teu puguh. Sidengkeun ari pamales panarajang ti Medi sanajan bener ari gerakan bodogna mah geus bisa digagalkeun, tapi oro kaya gerakan sukuna jeung leungeun kencana hese pisan dibendung. Mun teu nyakar atuh ngaut atawa murilitkeun ceuli, dampal sukuna teh ngajekuk oge ngahakan ke kemplong, malah nu pangripuna masih Menong. Lantaran manehna marada boyot oge tingkat mangabisana minangkana panghandapna lamun seug dibandingkeun jeung batur-baturna anu seden. Keur waktu Medi naskiskeun bodogna kana pangadek si Bontet, nu jolna ti belah katuhu. Bodog si Sarkam geus diruwuk ti hareup, sedengkeun bodog si Menong geus dihembatkeun ti belah kenca. Sarta itu ieu oge hatena mah geus pada-pada boga taksiran yen lamun Medi deuk ngejat teh geus pasti bakal ka tukangeunana anu memang nak lowong. Hal ieu teh geus dibalitungkeun pikeun nyusul tepus sarta pikeun nyusul panarajang bakal diteruskeun ku panarajang nu lain. Tapi kalawan teu disangka-sangka Medi kalah kabrek bae cingogo ngagunakeun gerakan depok. Sedengkeun gerakan bodogna terus nyerepet ti gigir belah katuhu dina gerakan katu Medi nu tugleuwi menang mulungan tin jadi alo. Puguh etu merapna kanu tiluan teh lain deui ting raranyugna. Lantaran jelas sukuna dek dirampalkeun. Mun si Sarkar mah jeung si Bontet terikat ngorejat ka tukang
Tapi si Menong gerakan kacida dalam batna pugu we pikeun Medi masa memenanaker terus nyabetkeun bedogna kana bedog si Menong. Sanajan sajalan jeung gerakan badan anu terus ngagilir ka belah kenca. Bedog si Menong teh nepikeun ngambul ka luhur lantaran disabetna ti handap. Bareng jeung ngadangheukna badan si Menong kabawa ku gerakan bedogna, leungeun kenca Medi sakilat ngagunakeun gerakan camotage. Biasa nu jadi sasaranna teh nyatana kantong Semar. Ari kerawal hari dicentok beusan. Ari celeuweung bae si Menong teh ngadon babau. Nepikeun ka sepecut oge pipilueun dari sangka sora batur. Aduh, hayu kita bahas. Aduh, wow. Si Menong saterusna menggoceak bari panonat di buria muncelik. Sedengkeun badana terus rampeolan kawas nu lenjong. Jadi cawel benulna mah teu warak kayas ya. Medi ngahihi seri maningahkeun jeung seri keur di buria muncelik dulu. Barang karwarah ya. Teu umum sia kalaguan teh. Si Bontet nyarekan bari ngahmbatkeun bedogna. Sedengkeun si Sarkam oge teu tinggalin bedogna mending ngolebat dek narok sirah. Awas, saha ayeuna ya anu kabagian bakal dicomot ha? Medi teu boleh ngahihi bari ngajorelat luncat ka belah kenca. Geus kitu we eureun keuna ku poho atuh manehna jadi ngarumpak si Menong anu antuk kebut bae Medi teh ngajurah roh. Sedengkeun bedog-bedogna si Sarkam atuh si Bontet terus nyurun tuh. Kurang-kurangna rancingas mah anteu Medi teh matak ngaranapan nyatana bangkarnya nya jadi korban bedog-bedogna si Sarkam katut si Bontet. Nyatana nu ting hariuk dek ngacak-ngacak badan bari hate mah geus tang tuduhanna oge pada ujug yen lawanna teh moal aya hojahna deui terus dicaca teu beda ti daging diparakedelkeun. Hal ieu teh ku Medi oge geus cukup kauji. Moal teu kitu balukarna nu matak barang gebut oge manehna labuh rikat manehna nunjelkeun bedogna kana taneuh sarta langsung ngagenjotkeun badanna ka tukang belesat nincak taneuh. Kuda-kudana meyekeh teu beda ti kunyuk rawun. Bareng jeung eta ceres bedog-bedog si Sarkam jeung si Bontet ngan ukur bisa ngahanca taneuh. Geus kitu corelat Medi nyampeuk ka hareupeun si Sarkam sarta si Bontet nu kaayaan badanna keur semu dongko kabawa ku gerakan bedog-bedogna anu keur harita nancep kana taneuh. Kolebat Medi nyamurkeun bedogna nupikeun jaka santang manu harita keur nitenan gerak-gerikna Medi. Puguh we lain deui ngaranjungna lantaran geus bisa dipastikeun yen sirah-sirahna si Sarkam sarta si Bontet teu piraku teu tinggal lenceng lalocotan tina beheung-beheungna. Sapok-pokkeun jaka santang dek nyorowok pikeun ngahulag maksudna Medi ngadadak kaburu kadenge hiji istora. Ngabarengan rastrengna budak-budak si Sarkam katut si Bontet. Mana horeng nu dihanca teh ku Medi teh lain beheung lawan-lawana. Tapi budak-budakna anu harita masih kene nancep kana taneuh. Ku kituna jaka santang jadi kontal ngagelenyu ngarasa panuju ku polah nu jadi pamana nu bener-bener teu boga maksud deuk nandasa lawan-lawan. Rodang sia, bego. Medi nyorowok paling ngahihi. Lantaran harita teh si Sarkam jeung si Bontet terus nyurungkruk. Bes bedogna diasupkeun kana sarangkana. Setan sia. Si Bontet tupang heulana ngorejat langsung ngarontok suku, tapi Medi leuwih awas. Ngagentak manehna nyingcet tapi bari jeung nyammerkeun dampal sukuna kana kekemplong. Ari cekuk ari koak bae si Bontet teu beda ti budak manggih kasieun. Blak bae nangkarak bengkang. Atuh mana salogoto teuing batur. Medi ngahihi deui jeung serikeun. Kulang aja sia setan. Si Sarkam nu harita geus nyeledeg deui nangtung. Jantap ora dengan sabrut bae manehna ngadiuskeun peureupna. Awas ya dicamat deui ku aing. Medi kitu teh bari rikat ngejat dina gerakan gaya monyet nyingkahan paneungeun. Puguh teh murahna ka si Sarkam ngadadak nyeblak lantaran kapan kungsi ngalaman jadi korban gerakan comot dage. Ku kituna manehna ngadadak ngaheungeu. Bari nanik deui panonjokna.
Kasemputan hadapikeun Medi. Rikat manehna ngagilak malik sarta langsung ngasupkeun jurus paksi muih. Jrot, jrot. Aduh. Tulang-tulang pipi jeung balik pisan sakaligus kabeunangan. Wah. Si Sarkam kontan ngagerung balik langsung badana ngagedebut ngagu. Menang hadiah naon, Mang? Medi terus-terusan ngahihi. Kilak manehna malik ngatuhul lantaran kabireungeun si Bontet geus ngileudeg deui. Malah terus nyebrutkeun pereupna deuk ngadagor kana hulu. Medi ngagentak ngawangun pasangan tapak jalak. Orok kaya si Bontet cingeus oge kana dibahayaeun mah. Manehna rikat narik deui. Nyatan leungeunna corelat ka kencaeun Medi bari terus nyamberkeun deui pereupna deuk ngadagor tulang pipi. Medi ngagilek ngencang ngabarengan ditarikna suku kenca ka tukang. Ngagunakeun jalan luar. Deus, ayeuna mah panimpugna si Bontet teh bisa disalametkeun deui dihakan ku gerakan tapak jalak. Cidak, dampaleungeun kenca Medi saterusna ngagampleng kana tulang pipi ngagunakeun teungeulan kepang. Bareng jeung peureub katuhuna ngadius dihanap. Cuk, ngahanca kana hulu angin. Si Bontet ngagerung bari kontan badana ngagedebut. Ngacungkel bari utah uger babalongkengan. Sakur kahakan nu geus diasupkeun teh lapur harita mengaborusut deui balukaran ditotog hulu angan. Be. Betel lebar atuh euy. Si laing mah euy. Medi ngahihi jeung cerikeun bari ngabalieurkeun beungeutna. Ngarasa sebel mireungeuh anu ngabayabah dina taneuh teh. Awak atuh geus sia di lebar mah. Curi kana. Si Sarkam nu harita geus udang deui nyarekan ka Medi. Bari sebut mah nyamberkeun peureupna. Tapi Medi teu cileureun ngagentak manehna jingkrak. Ngagunakeun gerakan kadal kagembah. Platak pigelang si Sarkam teh dihanca ku gerakan teke monyet. Anu teu merapna ka si Sarkam sanajan teu matak bohak tapi karasana lain dinyanyangutan. Kukituna ngagentak si Sarkam ngejetkeun leungeunna badi kekerepengan sarta karasana dinyereketan teh kana kelek teu beda ti nu dipatil ku lele. Sarta saritaeun mah ngadadak leungeunna teh jadi komper sarta hese digerakkeun. Bakal waras ya burung ngaidon nekeh ya kai. Si Sarkam nafsuna jadi beuki tambah ngagugudug boga rasa di heureuyan sarta diulinkeun direken budak satapak atuh direken budak rodek teh anu hulu pisan. Antang galakan pisan Sarkam. Rasakeun anggur mah ku si laing. Atuh bisi ngarasa kurang keneh, tangtu ku dewek bakal ditambahan deui. Medi kalaka ngahihi bener-bener petalakuna matakna mah nama ngaheap jadi awan. Aduh, nya cabe panggu enam teh dan disulilam teh saku aing heuh. Si Sarkam bari nyiduh ku bakating ku ngarasa kasida ceceubna. Sebel ku popokanana Medi sarta gemes ku pamolahna. Medi mah ngagentak loncat pikeun nyalametkeun beungeutna. Ate ena, ohe puh. Medi malas nyiduhan. Nah, atuh ari plok teh ngadon nangkon kana tungtung kumisna si Sarkam anu belah atuh. Puguh kumis nu sakitu centangna teh ari dipuntangan ku ongol-ongol mah. Ngadadak jadi ngulahe kahanap beurateun ku momot. Anu antungna kumis si Sarkam teh jadi dengdek sabola siga nu morea. Kurang ya aja babi. Si Sarkam teu sirikna koceak dengek badi ngagentak nyomot anu nangkon dina kumisna. Pelor baik kumaha ditelengorkeun kanu ngirimna. Tapi kulantaran cepol ongol-ongol teh kalaka nyepret ka gigir sarta ari plok teh ngadon nangkon kana bibir luhureun si Bontet. Anu harita geus eureun utah-utahanana. Bahay manjangan ka handap ngagebay ngaliwatan bibir handapna. Atuh teu antara bae deui ngan golokok libas Bontet teh utah. Leuwih-leuwih ayeuna mah juru barani nyatana lantaran ngarasa sebel anu pohara. Keur bageuleuh katurug-turug ngarasa deui make semu-semu asin sagala. Ahara sigana saeutik. No atuh ta Medi. Sirikna juga naon nu nyusurikeunana. Dosa eta teh Sarkam. Kitu peta teh euy. Si lain teh kababaturan eta. Aduh.
Medi terus-terusan jeung serikeun sedan sia. Si Sarkam bari nyeludeg mancokeun peureupna. Atuh Medi ngagentak ngarageurageun badanna ngagunakeun pasangan Depok. Anu tumerapna ka si Sarkam lain deui ngaranjungna lantaran ngadadak inget kana gerakan comot dage nu memang kacida dipikasieun. Ku kituna ngagentak manehna mundur. Orok kaya Medi ngagentak ngajorelat bari nyamperkeun dampal suku katuhuna. Ari cekuk teh keuna pisan kana kanyut kundangna. Langsung ngacorowo kata mah. Wow. Si Sarkam mah ceak leuwih-leuwih tian ku gerakan comot dage. Manehna menang karang bengkang. Matana tibu dia buncelik. Deun kana dicomot. Dijejak ieu mah geura kantong samarna. Nikeun gatuk dia buncerik sarta subut nang abuda. Sidik nu harita keur dihurup ku si Odeng. Jeung ku si Belo ngaliuk sakedeung. Ngeh manehna seuri. Atuh keketuna tuleukeun ieu manehna sanajan bener tingkat pangabisa lawan-lawanna teh beunang disebutkeun jauh aya di sanapeunana. Tapi lantaran dina deukna ngayakeun panarajangna teh tuning bari dibarengan ku hate nekad ancur-ancuran. Nyara dari oge sidik teh yang hareupanana teh. Teu beda tinggal lawanan nu edan. Atuh budak-budakna teh dikoklebatan matak paur. Dina sobat-sabatna teh geus teu make ijiran sarta hitungan deui. Mangga-mangga ari tujuan sidik mah teu boga masudeg ngocorkeun getih mah tuning dipahing pisan. Atuh ku kituna manehna ngan ukur loncatan nyingkahan seseukeut bedog. Sedengkeun bedog manehanana ari teu perlu teuing matara digunakeun. Dilanggar sote ieu mah pikeun ngajaga diri samata-mata bisi gerakan budak-budak lawan teh teu bisa disingkah. Waktu bedog si Odeng ngolebat di luhur, sidik ngagentak ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Sedengkeun bedogna rikat dihadangkeun ka luhur. Tang! Bedog si Odeng teh ngaheungeuh bareng jeung eta corelat leungeun kenca sidik mata ngagunakeun gerakan monyet naruk bang hangsana. Prut! Daun ceuli si Odeng teh nu beulah kenca dijaur. Kabaha! Si Odeng ngoceak bari ngagentak ngajaul ka tukang hate mah lain di ngalenyapna lantaran disangkana mah daun ceulina teh dirumpungan. Keur mah nu beulah katuhu memang geus rumpung waktu teh heula teh padungdung jeung jaka santang. Atuh ayeuna nyangkana mah nu kencana geus sarua buntung. Sabot keur kitu hiuk tukangeun sidik aya anu nyamper. Sidik dikat malik breh teh siseukeut bedog sebelo geus nyampuk. Porengkal sidik kagigir bari ngababukeun bedogna. Bedog si Belo teh digagalkeun. Kolebat bedog sidik harita teh ngahiup di luhur siga anu deuk ngahanca sirah. Kontan si Belo langsung atuh ngoceak. Atuh tulung. Sangge naon-naon si Belo geus ngoceak bari dikat ngajaregjeg mundur. Orok kaya sidik ngagentak nyusul tepus ku jalan ngangsolikeun suku kenca katuhuna patututur. Kolebat bedogna nyerepet ka bulah katuhu. Tang! Ngabawuk bedog si Belo nepikeun ka lesot tina panyekelna. Bareng jeung eta dulur hiuk cot. Beureum sidik ngahanjakan acara. Aduh coba. Si Belo ngagerung bari sirana ngadangeuk. Jebrot ditimpa ku jejekan dampal suku ngahanca beuteung. Si Belo ngaheujeun semu-semu eungat. Blak pae manehna karak bengkang. Si Odeng nu tadi ngejat barang dirampa. Yen daun tuluy kencana masih kene tetep aya napel. Tinggal lobakeun deui catur. Hiuk nih bedogna dihembatkeun nyerepet deuk migas beuheung. Sidik ngagentak narik suku katuhuna ka tukang dulur. Ngagunakeun jalan luar. Ngabarengan gerakan bedogna nu dikulawitkeun ka handap sarta saterusna disabetkeun ka luhur. Bedog si Odeng nepikeun ka mubul ka luhur. Lesot tina panyekelna. Aduh. Si Odeng ngagero bari ngagentak loncat ka tukang. Sedengkeun leungeunna kekerepengan lantaran karasana nerep teh panas. Geus kitu mah sep sidik teh ngasupkeun bedog kana sarangkana. Corelat manehna loncat nyusul tepus. Orok kaya si Belo nu keur waktu tadi ngabebengkang rikat ngagurinya bari langsung ngarontok kana suku. Tapi sidik kaburu keneh ngajorelat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna. Sabot kitu peureub si Odeng nuruntul deuk ngahanja ka kemplong. Sidik rikat kagerakeun leungeun kencana dipake nakis. Sedengkeun leungeun katuhuna sakilat ngaronjang newak pupeuteyan si Odeng anu beulah kenca. Corealit manehna teh balik Bandung kalawan manis naker. Teuing cak tanu. Jadi aya di satukangeun si Odeng. Cilak sidik malik 80 derajat. Ngabarengan ngadiusna peureub katuhu
cuk teu salah deui ngahanca punukna si Odeng. Si Odeng ngagero bari jeung ngarasa nyeri jeung reuwas teu beda tinu dibentar gelap. Solonton badana nolonjong ka hareup nyampe ka si Belo anu keur nguniang hudang deuk nangtung. Ceger wae atuh patubruk. Brah duana narebah patumpang tini. Si Belo nu leuwih ripuh mah lantaran huluna ngabeletuk kana batu kontan harita keneh oge ngajendol teu beda ti enog hayam. Sing nele atuh Odeng. Nah batur sarangan bet kalaka di obruk atuh. Sidik ning serikeun. Setan ya. Ieu wajek si Guaing. Si Odeng bari ngagentang ngaguring nyal hudang. Kojengkang manehna ka gigi sarta paparana mah dek terus nerajang. Orok kaya dulur barani saeutik oge teu katiten. Yen suku katuhuna ngojot kana sarungna si Belo anu udar ambay-ambayan tina beulitan cangkengna. Atuh teu ampun deui ngan kebut bae si Odeng teh disusut kontan tarangna buncunur menang hadiah nog soang. Sareret mah dulur. Tarangna teh jadi siga alurong nong. Sababari teh langsung kontan bijil nyatana nog soang. Aduh, naon atuh si lain teh Odeng. Petalakuna sidik es tuning mah panasna teh. Anjing sia. Si Odeng ngaguring jadi mendelik sakedeung ka si Belo. Legrek manehna nangtung bari ngusap-ngusap tarangna. Lumayan karasana meni nyanyamutan. Sidik kalaka ngahehe dulur. Bade ngawaskeun. Angkurang sia-sia. Kalaka nyeng cerikeun ka aing. Si Odeng bari nyeureudeg. Petalakuna memang bener-bener geus kalam. Sidik digat ngejat ka gigir bari ngaheulangkeun dawal sukuna. Ngagunakeun gerakan teh kuda beger deuk ngajak ke kemplong. Gue teu merapna ka si Odeng mah mani haripetna ker. Mireuh dampal suku nyantog teh. Ditarangke di kerawak bae ditewak sarta maksudna lawan teh deuk diterus diasah. Ku sabab nafsu teh meureun. Tapi sameme manehna bisa ngalaksanakeun karepna, sidik geus ngagurimpal manten nang kuban sarta dua leungeun anu nyeleukana taneuh. Bareng jeung eta dampal suku nu sabeula deui sakilat dikejetkeun ka tukang. Geus salah deui cekuk teh ngahanjakana hulu angen anu pikeun si Odeng mah kapaksa kudu ngalesotkeun cekelanana bari ngagaro nahan ka nyeri. Sedengkeun sidik ngagentak nangtung sarta malik ngasagamlengna ka si Odeng. Ulah saloko atuh baraya. Setan ya. Iya. Monyong deh. Si Odeng geus terus ka nyeri. Sakitu tarang nangis nong jeung ngeripu ge sabrut bae manehna ngumbar peureupna. Nyokan sologotongan sakadar kajurungkuna absu anu ngagudung. Ku kituna sidik ukur ngagilerkeun badanna saeutik ka belah katuhu semu nyerong. Bareng jeung eta hiuk peletak pigelang si Odeng teh dihakan ku gerakan teke monyet. Kaprot daradan pipi si Odeng nu belah katuhu dicabok ku leungeun kenca anu diteruskeun ku gerakan cakar monyet. Nu atuh ari goak teh si Odeng ngagoak. Tobat. Ceak teh si Odeng bari maksudna madeg terus ngejat. Orok kaya gerakan suku katuhu sidik geus nyampek manten ngagunakeun tajong sabujangan. Cekuk nganca buah biti si Odeng anu belah katuh. Aduh ampun. Si Odeng ngoceak di ngabarengan badanna ngacungkel sarta terus wae ngaringkuk teu bisa hudang deui bari gegerungan. Pipi karasana panas sarta peurih. Atuh suku katuhuna ngadadak merengkel sarta karasana nyanyahutan. Tarang mah geus lain caturgeuneun ngajendol sagede nog soang. Si Belo anu keur waktu tadi teh geus nguniang sarta angkeunana mah dek terus milu ngarepuk deui. Tapi barang mireng si Odeng namru bari gegerungan. Manehna oge rempeyak deui ngiru namru. Tadi kumaha ieu mah jeung rempeyak ngiru namru. Hegu marurung bari jeung ngusap-usap angeunna jeung sirahna. Anu ngajenol tadi teh tapak tadi ngabeletuk kana batu. Julur barane. Sakitu geus jak-jak teh ngadak-ngadak ibu deui. Da meureun sieun. Atuh pok sidik teh ngomong. Ayo Bro. Dipayakeun di hoja si aing teh. Sidik ge bikin ka seuri atuh. Nyeh manehna seuri lantaran mireung si Bro.
kalaka pupuring pisan. Si belone malana bari kumarurung. Bari hatena mah lain dilenyapanana sok sieun sidik terus narajang ka manehana. Tapi da pugu sidik oge boga pikiran atuh. Geus kasurti mana si belot kitu petaanana teh bakating ku ngarasa sieun. Anu matak terus we diantep. Sedengkeun si Randu dulur anu harita teh keur patutunggalan jeung banda. Hebat oge beunang disebutkeun satanding. Memang mun di titenan tingkat pangabisana si Randu teh aya di sahanapeun banda. Tapi manehna aya onjoyna dina soal pangalawan. Atuh dina ngebrehkeun gerak tipu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunna. Barang mimiti prung mah banda teh make aya 3 kalieun beunang dipacikeun ku si Randu. Ngan kabeh dieu keunakeun mah banda leuwih hati-hati. Pubuhan geus aya pangalaman saeutik-eutikeun. Nu tumurapna ka si Randu lila-lila mah manehna ngarasa eungap oge. Waktu si Randu luncat ka tukang nyingkahan bedog lawan anu ngahiuk dek nyamur sirahna, banda teh terus ngudag malah manehana kalaka malangkeun bedogna hareupeun dada bade renghap-renghap ngareureuhkeun heula ka sapu. Nu pikeun si Randu mah kawas-kawas teu dibere omer pikeun nyusun deui panarajangna. Ku kituna teu ngalobakeun mikir seak bae si Randu teh narajang ngahbatkeun bedogna. Atuh banda da memang geus sadia. Cicing so teh ari kawaspadaan mah teu kurang-kurang. Sakilat manehna ngagerakeun bedogna dipake ngababuk bedog si Randu disusul kaluhur. Sedengkeun kencana dipake ngatiga siku si Randu anu keur nyekel bedog. Geus kitu corelat banda kagigir bari nyabetkeun bedogna kana iga burung si Randu. Tapi si Randu cingeusna lain lumayan. Manehna dikat ngababukeun bedogna kagigir. Trang 2 bedog diadu. Salamat iga burung nanti dihakan bedog. Orok kaya peureub kenca banda sama sakaligus si Randu teu katiten ngagejrot kana carehanna. Jerot. Aduh. Si Randu ngagerung bari ngadang heuak. Sabot keur kitu corelat dampal suku banda mata dihanap dipake nyapu babajeng si Randu anu belah kenca. Teh ngalobakeun ni pambola kolea bae atuh badan si Randu teh nganggeblag ka tukang. Masih kene untung sakitu ge banda teh teu ngagunakeun bedogna. Debut si Randu teh ngarag-ragna nang karak sarta bedogna mah sureng lesotina panyakeun. Digi Randu montong gogoleran sadeu. Da lain polon sia teh. Banda nyarawak bade ngasupkeun bedog kana sarangkana. Ngarasa teu kolu lamun tetep nggunakeun pakarang sedengkeun nu jadi lawana geus lempor. Alah ya. Panjang loba bajo cedan. Jauh tanah ka lagi geulah aing guru medog ku pantar sia. Si Randu bari dikat ngejorelat hudang. Sarta teu antap paradingan sembrut bae ngasupkeun jurusna. Oro kaya kapaksa poos lantaran banda ngagendak loncat ka gigir. Brek manehna ngawangun pasangan jogo anjing. Heap. Natana teungeulan dampal leungeun dina gerakan bulan sabit. Cedak teu salah deui ngahanca babajegna si Randu. Jadah sia. Si Randu ngagorowok bade ngajarete tapi ari ngagerakanana mah masih keneh garang. Corelat manehna kagigir sarta langsung najongkeun dampal suku kencana. Dek noboskeun ke kemplong ngan bae kapaksa gagal malah mamalana mah nya manehanana keneh anu kudu ngarandapanna lantaran sakilatna keur banda malikeun badana ka lebah si Randu bari dibarengan ku teungeulan leungeun ka tuhuna. Cuk. Si Randu ngagero bade badana ngarampeol. Sabot kitu banda ngajaul ka luhur sarta langsung mancokeun tuhur ka tuhuna dipake ngabeset hulu angen. Duh. Disusul ku gempuran peureup ka tuhu ngahanca palipisan habak ditimpah puceulina ku teungeulan leungeun kenca bari dituturkeun ku sodokan peureup ka tuhu anu mindo hulu angen. Ditoron kitu mah si Randu teh dulur geus teu bisa naon-naon deui leungit budi ilang daya anu antukna ngagebut bari teu walakaya deui. Terus manehna gegerungan bari adum songkol teu beda ti sakaratna muning anu keur dipencit. Ari si Karun anu sanggeusna hudang deui waktu tadi teh manehna ngagebut lantaran dihanca hulu angeun ku Jaka Santang. Ari hojahna mah tetep aya keneh dulur. Dina ngalawanna teh teu kurang-kurang cingeusna. Estuning sagala ilmu panemuna sarta pangabisana teh teu sirikna diketerukeun kabeh. Tapi da puguh tingkat pangabisana jauh aya di hasanapeun Jaka Santang. Lantukna manehna ngan ukur bisa nakisan hungkul bari terus-terusan unur-unuran.
malah tutung napisan mah belenyang bae mana lumpat purat perot ninggalkeun anak buahna. Lantaran pamikiran leuwih hade jicir jeung tinimbang kudu ngaranapan bahaya mah. Atuh nu jadi anak buahna barang meleungeuh jadugna ngabecir teh. Manehna geus teu kudu mikir dua kali, bidibit bae nanuturkeun. Ting barabret teu beda ti kuda mabur ti gedogan. Ngan si Ranu nu teu ujug-ujug bisa lumpat teh lantaran kawude cerek manten ku Jaka Santang. Nya eta dek ditanya heula kateranganana tina hal kaayaanana Lasmana. Teu hese atuh, teu jerekdek bae ku si Ranu teh dicaritakeun yen Lasmana teh tetep ngahiji jeung Pajaya tempatna teu di Bedeng, tapi disingkurkeun di hiji tempat ti Dulun Bedeng pagawe. Nya kitu deui Pa Wahidi oge di dinya ayana. Ngan misah imah hal ieu teh memang aja ka hayangna Manor Kadri lantaran aya maksudna nu teu hade ka manor besar nata. Ditanya sababaraha urang kakuatanana Manor Kadri pok deui ku si Ranu teh dibejakeun. Sajabana ti Pajaya Pa Wahidi katut si Anta aya deui sababaraha urang nyatana nyaeta murid-muridna Pa Wahidi, malah aya sehuna nyaeta Bah Urto guruna Pa Wahidi nya guruna Pajaya anu ayeuna teh terus jadi guru ku Manor Kadri. Ari manor besar nata sabaraha urang kakuatanana? Jaka Santang terus tetelepek. Duga tuh terang mungtang geus manehna teh bisa urang memawi Manor Kadri henteu gana-gana ngayakeun tindakan oge. Kitu nya. Ari Kang Karun naon sababa nu matak ninggalkeun Sumadra? Napangna lunta teh aya di maksudna nu sejen. Upamana bae diparentah ku Manor Kadri atawa ku Pajaya. Kumaha? Coba jawab. Saya kesama Jang Karun teh Bendeng sareng si Anta. Bukan? Tina perkara naon? Tina perkara eta tina perkara nyilas mana? Ya kubagi tuh. Diparabutkeun. Jaka Santang ayeuna mah nanyana bari jeung deg-degan sagala. Sumuhun. Gawit nama Jang Karun teh ganggu nyilas mana mun kabujeng torojol si Anta lu oge mika hayang ka nyilas mana atuh der bae galungan. Ya Allah kitu kumaha cenah saterusna jelas mah nya maksudna terus kumaha si Ranu malik nanya eta si Anta duka atuh bagi saya terusna akang oge mung wartos eta sugan. Nah si Anta teh taya karepna ka nyilas mana? Kedah eta awewe manehna teh geus nulungan. Nyatang tos bagi pangnamok prok sareng Jang Karun oge nya dikahayang ka nyilas. Nya ari ayeuna Kang Ranu teh dek kumaha tuh? Bade wangsul we atuh. Dek ngajalankeun kenyataan deui babarengan jeung si Kang Karun. Duga dah berkas eta mah. Ari cek kuring mah Kang Ranu saya paedana ngalakukeun pagawe kitu teh. Arah naon? Moal aya jelema nu hirupna maslahat ku jalan bodog lampung teh. Dikeneangan pangrupa jiwa teh, teu kurang-kurang jalan halal oge. Lakar daek. Jaka Santang saterusna mapatan. Tapi ari nu dipapatahan mah kalaka ngelup teu nembalan sakecap. Juwe, ari dek balik mah ngan kahayang kuring meningge eureunnan kitu kalakuan teh. Oge lamun jaga Kang Ranu kaparang bisa papangedi jeung kuring. Heg Kang Ranu geus babalik pikir. Kadating hate kuring ngarasa bungana. Duka atuh Jang. Duka Jang Sanang. Wangsul bae Kang teh. Nya Jung we ka ditu. Tapi omat sabisa-bisa eta kalakuan anu mata ngarugikeun ka sesama teh kudu dieureunnan. Geus dihencingkeun mah dulur teu kaleken lewas bae si Ranu teh ini ti hareupeun Jaka Santang. Teu sirikna ngagedi lantaran hayang nyusul si Karun. Ongkoh ngarasakeun deui ari lumaku sorangan mah mangka-mangka aya di tempat anu sakitu hara-haraeunan. Terus aya badu bangplak dulur teka raosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae. Wabillahi taufik wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.